atau kali ini metasenal udah baca ini udah deh kita malik rahmitina malik gitu ya udah jadi ayat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Para jamaah sadayana sakumaha kauninga bahwa manusia jalmi ditulungkeun ka alam dunia dibarengan ku akal jeung nafsu. Kanu ngaturna nu ngatur akal jeung nafsu nyaeta agama. Ai nafsu teh nyaeta kahayang, hayang beunghar, hayang unggul ti batur, hayang boga imah, hayang boga mobil, jeung sagala macam kahayang eta nafsu ada. Pada tingkatan kahayang biasanya diwujudkeunana berbagai tingkatan. Lamun keur barudak keneh meme baleg lah barudak keneh biasanya diwujudkeun kahayang teh betapa. Nyata ka bapak. Wujud kahayang. Atawa tani nya nyata kan ini sebageun ini mah dibalikan ilmu sorangan sebagai kana makolot gitu sakitnya sok diogoh teh ku makolot mah kun sorangan sok digeleneng ku makolot sok diogoh gitu mata kayak tapa jeung tani nyata ka bapak jeung nyata ka nini tapi keur umat beragama mah nya di mana kahayang teh nyata mentana ka ka Gusti Allah dan naon namina doa katanya tah doa anu kumaha anu alus teh doa anu kumaha anu gampang dijabah teh doa anu kumaha anu uing teh geus tiap ieu ngadoa we tapi kakinya bisa dijabah na teh pal kadua osok tiap waktu ge itu osok kadua teh ngadoa we tuh osok ieu ge gitu karang-karang we geuning terus dijabah we mungkin urang teu make adabna teu make tata krama ngadoa asal mental we bisa kata mah kan dina kayu pasal apa ge nyata ka bapak nyata kan ini aduh jol blak foto ini panggul kesenal bisa kata mah aduh wasa sini nanti kan pabul hayang meren gitu mah tapi kudu aya adabna aya tata kramana sakumaha kasauran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyarioskeun adab di ngadoa sakedikna aya 4 nomor kahiji ayam muda yadaihi ngangkat dua tangan tidak angkat tangan kieu ya serius ke tangan kieu tadi mah kieu kieu kan tunggal dihalap ya Allah bener dihalap sampai kieu jika teh serius barang peta teh ya kieu diangkat serius anu tangan diangkat ya ai memang anu kieu aya nu penting diangkat teh sehingga si ingkap teh kayak terbuka ya buka udah sampai ieu mah diharap bari ngeluk itu kan uang ngaminan bari kieu we hese di jaman gitu. Jadi kayak di ayam muda ya deui dua tangan diangkat bener kieu diangkat. Tapi lamun urang seolah-olah tapaul menta ka Allah, lain hati Allah lain menta kenu urang rahmat tilu teh sangat kurang. Ngan keuting anu doa azab, doa minta jauh dari azab, tangan dibalikeun. Contoh sabina kunut kudu teh nya Bifadlika birahmatika syarra ma qadait kagorengan qada Gusti atau dibalikin ku sakedeung kitu di kayak dengan doa aya teh doa naon Allahumma dfa'al bala wal waba wal Gusti jauhkeun bala ti abi kieukeun tah nya saperti doa qunut nazilah aya doa umum mah kieu geus kata-kata kieu kata hiji eta tata krama doa nomor kedua wa yahmadullah taala wa yusolli ala nabi permemehna teh muji heula ka Allah maca selawat heula eta intina tah kadua bae muji heula ka Allah maca selawat heula maka kadua bae Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina dzurriyyah maulana Muhammad wa sallim ma radza tabaraka wa taala ajmain eta selawat amin ya rabbal alamin kita alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'min eta muji ka Allah namanya pak ngadoan ka itu ayat apa kang eta mah geus padu kieu alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad kitu ge geus eta muji alhamdulillah shalawat Allahumma shalli ala Muhammad
mimitian ku eta tungtung we ku eta terus kaya dengan tungtungna wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati wasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shalawat jeung muji ka Allah eta tata krama anu awalna shalawat jeung muji, tungtungna shalawat jeung muji deui gitu. Ya salawat ngalamun ka Allah kita bertelah kanjeng Nabi. Tata krama aya udah kusuk anu tuh langsung datang ka imah atau ka apa atau ka itu kan ini meta senal udah macam ini udah teh eta malik anu tina balik kitu nya ngono dah. Jadi aya tata kramana puji lah nih temen anom ini mah panjang yuswa teh meni katingal anom wae sehat wae bunga geus ini teh ila nih senal abi geus bolong senal kitu heuh pang meuli begini jual sawah jual pare tuh sadaci tuh jual meuli senal aya naon aya wedding man aya gaji beli kitu tah kitu nya. Jadi Allahul alam tapi lain seolah-olah Allah teh bisa ka Allah lain anu mah tata krama adab urang dina ngadoa terus muji jeung maos shalawat pek penta ka Allah naon ka hayang urang bebas di dieu mah kusuna we urang puguh ngomongna ka hati ku urang daripada ku arang urang teh hati naon di peta ku teh naon eta masih kemana Allahumma jawizni zaujatan jamilatan sholihatan ya diberi pakai doa kok kemar ya kan amalku sih sama kowe Allahumma jawizni zaujatan jamilatan atau apa teh nanti ya Gusti abdi nyata pamajikan nu geulis soleh kan sausumna sa waktuna ieu namanya itu apa heula karena hati doa teh apa heula daripada urang teh nyaho tapal meni kusuna wae ya. Tapi lamun dengan waktu itu aya pengakuan dosa urang heula. Contoh ya Gusti abdi rumaos dosa abdi teh satung kebing langit catakan buat baca tangan. Dosa abdi ngalaut ya Allah, tapi abdi yakin pangampura Gusti langkung lega tibatan kitu. Abdi nyukeun anu kitu kalau teh. Ya ada kata keramana. Nomor kaopat di mana geus beres ngadoa urang waida farogo masa yadaihi ala wajihi usapkeun dua tangan kana wajah. Mana bacaan doanya Al-Fatihah. Udah bisa gitu. Bahkan dalam yang api ke kana saya mah pun kana badan sadaya usapkeun kana badan kita. Yang berkah doa kana badan ulah sadaya gitu. Usapkeun eta adab tata krama ngadoa. Sabda wa kanjeng Rasulullah sallam sallallahu bibutuni takpikum sok peta ka Allah teh ku dapal panangan anjeun. Jadi kieu misalnya anu ati ulah kieu. Eta salah serius opat lupa adab agama ngadoa supaya doa urang tere diijabah. Naon kahiji? Ngangkat dua tangan nya sok angkat dua teh saibas tak dua tangan nya dua tak. Ulah harap teh ulah lugut ieu. Nah kieu teh naon sih kieu ge ngapela bisi pajak ria kieu. Ikabel terbuka ulah lehek menjalap ya nomor kedua naon muji lah jeung mau sholawat samemana jeung santosna ngadoa. Nomor katilu menta ka Allah sakahoyong urang nya. Terus nomor kaopat usapkeun tangan teh kana wajah gitu. Bahkan jalmi anu toso marifat mau bahamna pinuku doa pinuku wiridan sekali ngucap doa ge da semua periwasa teh langsung dijabah. Habis biasa wiridan ya begitu. Ya, mudah-mudahan ulah sadaya termasuk golongan jami anu mustajab doana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.